Yo barudak, jadi urang aya cerita yo. Cerita naon Mang Udin, aing sebul barudak euy, sumpah. Sebulna kunaon Mang Udin, ceritana kan urang ka kota, ka Giomu, arek near tempe, neangan tempe. Eueuh si tempena teh si anjing kehen mah bangsat, cek aing teh aduh. Ya geus lah ceritana teh kembali nya balik urang teh, tapi orang balanja heula nu lain gitu kan. Selain neangan tempe wae sih loba balanja nu lainnya. Ceritana geus balanja balik weh urang teh ka imah deui nya. Lumpat urang teh arek makan-makan, katakan abe. Jauh oge di jugjugnya, kisarannya 40 menit eta mah urang balik ka imah teh tuluy mangkat deui eueureun pisan barudak kusabab ngejar waktunya heueuh. Tah tos kitu urang teh datang ke tempatna, ih si anjing mah dirombak yeuh. Jadi tutup wa euy. Di bulan hiji tanggal 16 nepi ka bulan 2 tanggal 7-an lah nya. Ke buka deui kitu. Tah geus kitu, cik teh jeung babaturan teh nya, "Ngaramen we cik teh hayu." Urang nu di Kawaminami di tempat urang ngaramen. Balik ceritana teh nya. Coba nanjak gitu kan nya. Tah geus kitu teh datang ke tempat ramenna barudak. Si anjing naon cing, tutup deui wae aing cai teh can nyatu teu isuk cedur anjing cai aing teh kusabab beueuh arek tabeh hodai tadinya. Gitu kan, arek tabeh hodai kan beuteung kan kudu kosong heula gitu nya bese beuh berangakan gitu. Soalna rugi euy mayar mahal urang dahar saeutik gitu. Tah terus rek dahar ramen, tutup tokona si anjing. Aduh, jadi poe ayeuna mah barudak sebul barudak euy. Terus di barudak tadi isuk-isuk urang teh arek rek mangkat kareta, telat anjing cenah teh. Aing datang ke tempat kareta, karetana mangkat, anjing cek aing teh aing ngadaguan teh sajam. Cek aing teh anjing judul poe ayeuna mah sebul bangke cek aing teh aduh sumpah euy wa. Ternyata benernya hari apes gak ada di kalender anjing cek aing teh. Lieur aing ruwet anu matakeun balik ka ieu mah molor we aing rudat pokona mah. Poe ayeuna rudat rungsing pokona mah well aing aduh.